Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa subscriber Ki Sunda anu satia satuhu manco di mana wae ayana. Dina danget ayana urang neraskeun hanca dongeng nu kasep ngaraja dewek bagian kagenap belas. Ieu anu nganggitna nyaeta Ki Masram. Sumangga supados teu nyangkolong ting kana waktos wilujeng ngadangukeun. Ke gan asa-asa kenal ya kapamaga trupi kieu mah tembal mangsogot bari terus nyidik-nyidik ka Asep Parman gebeg manehna ngagebeg sabab tetela eta lalaki teh Asep Parman urut dununganana tina ku panasaran hayang yakin pisan katayap manehna kahareup ngadeukeutan. Saha mang asa-asa tilas dunungan abdi nu di Ciberem muhun we moal lepat Asep Parman anjeunna teh tembal mangsogot deui. Lamun nya mah warah deui atuh ku mang. Bejaan ulah nyieun kieu peta kitu. Jig benerkeun ku mang. Tembal juragan Brata Mangkala nitah nguruskeun ka Asep Parman. Aduh, teu wantun teuing kan. Saena mah urang sareng juragan supados anjeunna percanteneun sareng endena oge tangtos moal wantuneun ngalawan ari ka juragan mah. Hayu atuh ari mangsieun mah. Juragan Brata Mangkala bari terus keluar tina penyumputanana dituturkeun ku Mang Sogot. Duanana nyamperkeun ka Asep Parman atuh gebeg tiluanana ngagebeg. Nempo aya nu nyamperkeun teh komo Den Rukiah jeung Den Sutinah mah rowasna teh lain memeueusan. Rowas dumeh geus nangkep nu kasep kaperego ku nu sejen katambah bari disidik-sidik teh horeng bapana sorangan jeung Mang Sogot. Atuh Den Rukiah jeung Den Sutinah ngaleper. Hatena mimiti ratu gede kasieun rek mungkir teu bisa mungkir rek mere alasan geus tangtu moal dipercaya puguh jol reup wae bangetna robah awakna oge mani ngadegdeg. Sedang Asep Parman manehna jadi ambek boga rasa diganggu digamahan sot ngalesotkeun rangkulanana gancang malih ka juragan Brata Mangkala jeung Mang Sogot pok wae ngomong. Rek naon anjeun ka dieu teu gableg pikiran pisan. Ayo ka ditu nyingkah mentong ganggu da dewek teh lain rek jahat. Nah omongan teh obah kasopanan teuing panggih oge urang teh kakara ayeuna cing atuh ulah kasar kitu pepurieun hormat kasaluhureun mah tempas juragan Brata Mangkala jol nafsu ka Asep Parman. Sopan kudu puguh mun edek oge anjeun nyopanan ulah kena kasenangan batur. Nah anjeun teh kabita pada nempo dewek keur sosonoan. Kurang ajar dasar kolot teu boga pikiran timbal Asep Parman. Gebeg Den Rukiah jeung Den Sutinah ngagebeg deui teu nyangka Asep Parman rek kasar kitu. Hate jadi hariwang sok sieun timbul kajadian nu teu dipiharep ku manehna. Kang, atos Kang, ulah kitu teuing Kang. Den Rukiah bari nyakelan lengan Asep Parman nya kitu deui Den Sutinah terus ngelingan sangkan Asep Parman teu nyieun kasar. Tina, ya kasisi keun akang ulah diganggu sebab akang teu ngeunah asa dihina timbal Asep Parman beri srog ka hareup. Engkang, ulah kitu Kang. Omong Den Sutinah hatena jadi sing sarua bingung hate mah hayang ngabejaan yen nu dicarekan ku Asep Parman teh bapana tapi teuing kunaon bibir mani rapat. Tina upami diantep mah tutumaneun ieu jelema teh jelas rek ganggu kana kasenangan orang. Hayo rek nyingkah moal anjeun teh. Hayo rek nyingkah moal anjeun teh. Omong Asep Parman terus nyentak ka juragan Brata Mangkala sikapna kasar jeung mani asa aing pisan. Tapi juragan Brata Mangkala tetep tenang, amarahna masih keneh ditahan-tahan. Mang Sogot oge nempo kitu mah jadi ngageremet eukeur mah ti baheula ku Asep Parman teh geus loba kanyerian katambah harita dununganana disentakan kawas kabolon. Nyel ambek mun teu kahalangan ku juragan Brata Mangkala mah meureun geus luncat narajang. Ari Asep Parman angot beki geregeteun ka ambek beki nambahan atuh pok deui ngomong. Bandal si laing teh. Nah si laing teh tetep rek ngaganggu kana kasenangan dewek. Pasti kana digangguna teh
sabab ieu awewe nu dihareuyan ku anjeun teh anak kuring. Tembal Juragan Bratamanggala. Gebeg Asep Parman ngagebeg ngadenge ceritaan Juragan Bratamanggala kitu teh. Aya percaya aya henteu. Retkan Den Rukiah jeung Den Sutinah pok manehna nanya. Laras tina ieu teh ramatina sareng iya nanyana teh bari jeung ngaleper. Laras Kang, ieu teh pun Bapak. Duh Mama, abi hapunten Mama. Ngomong Den Rukiah bari terus ngarontok ka bapana nya kitu deui Den Sutinah. Duanana ngarontok, tapi ku Juragan Bratamanggala dilesotkeun deui ka wantu anjeunna keur bendu. Cicing, nanaonan ieu teh kawas bolon, tembal Juragan Bratamanggala. Mama, abi hapunten Mama, rumaos abi tos baha ka Mama. Den Rukiah bari rawah riwih rek cerik duanana ngahruk. Teu sangka sugan teh nyawe sare meureun kamari oge eueuh teh ngadon ulin ka dieu nya. Rukiah Sutinah, nah aranjeun teh boga adat kalakuan sarupa kieu, wani susulumputan. Aduh, teu sangka ngawirangkeun ngerakeun ka kolot. Nah kunaon atuh aranjeun teh nepi ka jadi sarupa kieu. Eta pedah mika bogoh mika cinta ka ieu lalaki. Alus ari geus bener boga hate ka dinya mah. Ngan kudu kumaha carana, lain model kieu susulumputan kolot teu dibere nyaho. Nah eta teh alus. Teu sangka boga anak dinangna dinengnek ti leuletik keneh, diurus di dama-dama, diwarah kana bebeneran, tapi naha ayeuna bet jadi kieu. Ka kolot teu nganggap, kolot dianggap tunggul, nyaan kacida teuing. Anjeun deui salaku lalaki sakudu mah nyaho kana bebeneran, kudu kumaha carana hubungan jeung awewe teh. Ieu mah kawas ka awewe bangor asal bogoh terus dikerem. Nah ari kolotna rek diantep teu dipirosea. Alus cing eta lalaki kitu teh, kawas budak wae kalakuan teh kacida. Lamun kieu mah anjeun teh rek ngaheureuykeun keluarga kami nya. Juragan Bratamanggala terus nyerekan Den Rukiah jeung Den Sutinah tidinya malih ka Asep Parman. Puguh Asep Parman jadi teu ngeunah saumurna oge manehna teh. Tara aya nu ngahina, tara aya nu wani nyarekan, nyel amek ngalentab. Ulah gampang nyarita, abdi moal wani nyieun lampah kieu, mun teu wani kana tanggung jawabna. Jeung naha make kudu bebeja ka kolot heula. Soal cinta mah kumaha jenisna wae. Mun rek kawin kakara kolotnya tujuan nyaksian. Ari ayeuna mah kakara oge wawuh 3 poe. Nah kudu ribut teuing, tembal Asep Parman. Sawajibna nu jadi kolot nyaho kana kaayaan nu jadi anakna. Jeung ongkoh ari anjeun kieu kalakuan mah tetela salah. Goreng kasebutna ngerem awewe nu can jadi pamajikan. Jeung ongkoh kamina oge teu suka boga anak dihina. Tembal Juragan Bratamanggala bari netep ka Asep Parman nu ditetep angot beuki ngeleper, manehna terus ambak ka Juragan Bratamanggala. Goreng kasebutna. Mun kitu maling atawa ku jalan paksa, apan ieu mah Rukiah jeung Sutinah sorangan nu datang ka dieu. Keheula ulah wakanyalahkeun ka kuring. Tapi mun ku anjeun teu diheureyan, asa mustahil Rukiah jeung Sutinah nepi ka kieu. Meureun tangtu ku anjeun diheureuykeun. Ulah waka goreng sangkaan, kuring lain dukun, lain tukang pula, tukang pelet. Nah anjeun teh goreng teuing sangkaan. Mun kieu carana kuring oge sarua teu ngeunah, sarua teu suka geus disangka nu lain-lain ku anjeun, ceuk Asep Parman mending ngadeg-deg ambak. Nyaan anjeun mah teu boga pikiranana teh. Geus tina Rukiah geura balalik. Tembal Juragan Bratamanggala mutuskeun. Den Rukiah jeung Den Sutinah ngahulang bingung nurut balik kumaha teu nurut kumaha. Ka bapa berat ka Asep Parman sarua berat duanana kalah terus ngahulang lila jempe teu mere jawaban. Asep Parman oge bingung kacida sabab sok sieun Den Rukiah jeung Den Sutinah nurut milu balik ka bapana. Ka ambak Asep Parman mani ngalentab-lentab hate mah geus hayang jebet wae nyiksa Juragan Bratamanggala ngan dipikir deui. Juragan Bratamanggala teh bapan Den Rukiah jeung Den Sutinah. Mun manehna nyieun kasar hariwang lipika cinta malik teu suka.
Jadi manehna ngan bati ngageremet gregeteun rek cicing wae hate ngaheab ari rek kasareuseun ku nu dipika cinta. Ari Mang Sogot mah ti tadi oge cicing teu milu ngomong ret deui ngareretan ka Asep Parman nu direret mah jongjon teu ngaliuk-liuk acanda keur ambek tea. Tina Rukiah kunaon kalah ting harulang rek buru-buru gara balalik rek nurut moal ieu teh. Mangga tembal Den Rukiah gebeg Asep Parman ngagebeg ngadenget Den Rukiah nurut rek balik teh pok manehna ngomong ya kumaha ieu teh punten we Kang sanes abdi bade baha ka Akang da ieu pun bapa ngawagel dina leresan ieu mah panginten Akang oge langkung uninga tembal Den Rukiah semunu ngalimba muhun Kang hapunten we Kang da piraku deui abdi kedah baha ka mama mah keunda moal kanggo saterasna enjing pageto oge tangtos urang patepang deui. Den Sutinah mairan. Iraha bade ka dieu deui? Tanya Asep Parman bari neuteup Den Sutinah. Ditanya kitu mah duanana eueuh nu nembalan boh Den Rukiah boh Den Sutinah sarua bingung da maranehna geus yakin yen bapana moal ngidinan ulin model ti heula pasti maranehna kana dipingitna teh lila ting harulang kalah cipanona we nyalangkrung terus murubut nyak celakan. Anjeun teu perlu ngarepkeun panggih deui jeung Rukiah atawa Sutinah mun edek oge anjeun lalaki bener datang ka imah kalawan sopan. Tembal juragan Bratamangkala tandas. Gebeg deui Asep Parman ngagebeg hate ngaheab geus panas ngagolak. Tapi sanajan kitu ge manehna tetep teu bisa kasar. Amarahna tetep ditahan kabeneran ngareret ka Mang Sogot. Ari eret terus we olohok siga nu reuwaseun. Ari Mang Sogot mah tenang teu gempeur teu sieun ngan beda sifatna teu hormat model baheula. Sabab manehna ge keur ambek. Mang Sogot leres Mang Sep tembal Mang Sogot rek naon Mang ka dieu? Ya we ngiring ka juragan tembal Mang Sogot bari nunjuk ka juragan Bratamangkala. Gara-gara maneh merenya matak Bapak Rukiah nyahuan ka dieu oge. Jawab du bener. Asep Parman jol nyang kagoreng ka Mang Sogot. Duh kasun teu terang-terang pendak deui sareng Asep ge nembe deui ayeuna tembal Mang Sogot semunu tenang nakar. Nu bener. Lara Asep ka dieu ge Mang mah kacanda ku juragan teu terang bade tepang sareng Asep. Ngeunah merenya maneh teh ayeuna mah. Alus we ketang tibatan cicing wae di Ciberem meureun maneh teh kana diusirna. Da ti harita imah jeung sagalana dijual ku dewek. Kabeh sawah kebon ge ku dewek geus dijual dilelangkeun tembal Asep Parman. Nuhun we kanggo Mang mah da teu aya kaabotanana. Hayu baralik tak kitu we nya mun bener anjeun rek bener-bener tur anak kami daekeun datang we ka imah tembal juragan Bratamangkala mere kaputusan. Geus kitu terus Den Rukiah jeung Den Sutinah ditungtun rek dibawa balik atuh Asep Parman olohok gregeteun. Kang mangga Kang tembal Den Rukiah jeung Den Sutinah manimeh hampir bareng. Mangga keun enjing pageto engkang tangtos amengan ka ditu. Mangga Sep jor ka ditu da ka dieu oge teh diondang pipilueun teuing sia. Nah teu kapok ceuk Asep Parman nyengor ka Mang Sogot. Aduh teu wantun teuing Sep Mang mah sakadar tugas kedah ngiring kadunungan piraku Mang kedah baha mah panginten Mang teh disatru buat teras dikaluarkeun di damel oge tembal Mang Sogot bari neuteup ka Asep Parman. Awas we mun maneh sakali-kali deui daek pipilueun ulah sambat tembal Asep Parman ngancam ka Mang Sogot atuh nyel juragan Bratamangkala nu geus tiis-tiis teh jadi ambek deui. Hei anjeun teu perlu nyingsianan kitu perkara Mang Sogot mah kami nu tanggung jawab. Wah teu perlu tipopolotot sabab si Sogot teh masih kene bujang kuring. Nah anjeun teh pipilueun teuing tempas Asep Parman sarua nyengor.
tos atuh mama parantos. Den Sutinah bari muntangan juragan Bratamanggala atuh juragan Bratamanggala teu bisa terus ngalajur nafsu saeutik-eutik hatena kala lemu. Geus mang hayu urang balik. Juragan Bratamanggala terus ngajakan balik atuh bring opatanana kakidulkeun ninggalkeun Asep Parman nuker ngajanteng bari neuteup bengong. Asep Parman nafsu ngagedur amarah ngalentab-lentab ngan teu bisa dikedalkeun kahalangan ku Den Rukiah jeung Den Sutinah. Sakedapan mah manehna ngahulang teu ingkah tina tempatna. Mun segelain bapana ku aing geus dipodaran jeung eta si Sogot bet pipileueun sagala. Nyahoan di saha manehna ka dieu? Iya si Sogot ya nu jadi panyakitna teh. Awas ku aing dibasmi sia. Sanajan bapana mun tetep bae wangkelang mah ku aing dipodaran. Ayeuna aing geus moal rek loba nu dipikasieun saha bae nu ngaganggu ka diri aing. Tangtu ku aing dibere warahan. Teu babaturan teu sobat ku aing dipodaran bae. Kitu cek garantesna Asep Parman harita. Dasar Asep Parman kana naon-naon ge hayangna ngaraja dewek. Asep Parman terus balik deui ka sampak di imah ti iseun sup ka jero teu kadengena naon. Reket mukakeun kamar si Loreng. Ari breh teh katempo si Loreng keur indehoy. Aduh, ulah kitu Sep. Cek si Loreng bari ngorejat hudang. Surya mah oge gancang malik bari nyimbutan awakna da puguh era. Mane eueuh kawarganana tuda. Geus atuh kana kiketuan teh eureunnan. Nyeta ieu teh hayang wae keun bae lah dasar wa kabeh lalaki oge. Lain ari Den Sutinah jeung Den Rukiah teh ka dieu deui henteu. Si Loreng malik nanya bari terus nyamperkeun ka Asep Parman. Gek duanana dariuk dina dipan. Puguh cilaka Reng. Cilaka kumaha? Kieu Reng. Tadi teh saya rek ngapagkeun di lebah pengkolan. Nya datang namah datang. Malah barang bawa sagala. Nyaeta pakaianana. Tapi waktu ku saya rek dibawa balik. Teka nyawan aya dua lalaki nyamperkeun. Ku saya teh jol disentak. Dasugan teh nu rek ganggu. Horeng teh bapana Reng. Sigana nuturkeun meureun euy. Atuh jol nyarekan wae ka saya teh. Ku saya oge tadi narek dilawan. Da saya teu ngeunah geus dihina. Tapi ku Den Rukiah jeung ku Sutinah dihalangan. Atuh saya jadi ambek kapegung. Aya dipikir teu pihadeun da kapimitohaeun. Atuh Den Rukiah jeung Den Sutinah teh baralik deui. Nya da dibawa ku bapana. Salah Asep. Sakuduna mah dibawa balik ku bapana teh. Ulah dibikeun. Hayang nyaho sikap bapana keun wae da geus sidik awewena mah bogoheun ka urang. Bingung tu Dareng mun lain bapana mah diberesan oge teu nanaon. Eta deui euy si Sogot pipileueun. Nah si Sogot pipileueun sagala. Jadi bujang bapana tu Dareng. Wah, nah Asep teh bingung teuing. Perkara eta urang ulah lemah teuing. Kajeun bapana teu hak ngahalang-halang kana kasukaan jeung kasenangan anak. Den Rukiah jeung Den Sutinah sidik ka urang teh beuratkeun ka cida. Matak naon mun ku urang dipertahankeun. Kacuali mun Asep geus teu hayang mah. Kitu omong si Loreng terus ngangsonan kana teu bener teh. Leng Asep Parman ngahulang dipikir beki kapikir dirasa beki karasa. Memang ceuk pikir Asep Parman ge juragan Bratamanggala teh salah nu akhirna Asep Parman kausap setan manehna jadi ambek ka juragan Bratamanggala. Reng dewek teh bodoh euy. Keun sia isuk baget oge ku dewek rek didatangan ka imahna. Dibikeun teu dibikeun Rukiah jeung Sutinah ku dewek rek dipenta. Kudu kitu eta kakara ngaranna lalaki. Tembal si Loreng seuri atoh. Kagoknya urang podaran wae lah mun kekeuh mertahankeun wae mah. Teu nanaon malah alus kitu ambeh ka urangna tenang moal aya nu ngaganggu deui. Irahanya kira-kirana waktu nu hade keun engke ku dewek dihitung heula euy. Ayeuna mah dewek kagok rek neruskeun hanca heula. Hanca naon euy? Itu euy Nyi Randa. Si Loreng bari sup deui ka kamarna.
Tisaprak kejadian kitu Den Rukiah jeung Den Sutinah dipingit pisan teu meunang ulin kaluar. Mun berang ulin di kebon baripada nalingakeun ku para badega, mun peuting terus di kamar sakalian hayang ka jalan ge dianteur ku Mang Sogot atawa ku nu sejena. Atuh puguh keur Den Rukiah jeung Den Sutinah mah dibere kitu teh mangrupa hukuman nu kacida beratna. Tuman biasa ulin bebas ka ditu ka dieu ayeuna dikerem teu meunang kaluar pisan, hate ngageremet ambak kanu jadi bapa. Tapi ari rek ambak terang-terangan mah teu wani, hareupeun mah nya siga nu sieun. Duanana teu wani nembongkeun semu nu teu hade, tapi satukangan mah Den Sutinah jeung Den Rukiah teh kukulutus ngomongkeun. Kacida teuingnya mama meuni tega ngahukuman ku rupa kieu. Urang kabur we lah sakalian, keur naon urang cicing di imah oge, ari ditahan kawas di panjara mah. Kagok lah cece mah. Den Rukiah bari gogodeg ka adina. Kabur teh kabur kumaha, apan sakieu dijagana ce? Wah, da mama ge aya bongohna, cing kumaha tina, daek henteu. Keur abi mah ngiringan wae, margi abi oge sami tos teu kiat. Ari kedah teras-terasan kieu mah hate teu bebas, pikiran ruksak. Geura ieu mani bingung kieu, kakara 3 poe ge tos kagok ce. Keun wae da urang mah sipatna bogoh ka Kang Parman. Dalamun dipikir mah urang teh teu salah teu naon ce. Den Sutinah mere alasan ku dasar cinta abong ceuk pikirna ari cinta teh nu pangkawasana di dinya. Soal cinta teu beunang dihalang-halang deui ku batur, dalah ku kolot sorangan oge teu bisa. Ari Den Rukiah bener teuing teu kapikir yen jalanna teh salah, da sakuduna mah lain kitu. Mun bener hayang oge meureun sacara jujur mawa Asep Parman ka bapana atawa Asep Parman sorangan datang nembongkeun kabebeneranana jeung bener-bener miharep ka manehna. Ku jalan kitu geus pasti Juragan Bratamanggala oge moal bendu moal teu nya tujuan ngan Den Rukiah jeung Den Sutinah nu ngagugu teuing nafsu abong bogoh terus milu ka Asep Parman kalawan teu bebeja heula kanu jadi bapa, nepi ka 3 peuting teu balik-balik tur daek ngorbankeun dirina. Ku dibobodok kitu Juragan Bratamanggala jadi bendu asa diapil lain teu dipake ku anak. Ari Den Rukiah jeung Den Sutinah teu tarima kana kasalahanana. Anggapanana tetep bener da cenah ari cinta mah teu bisa dihalang-halang. Bener tina cece oge jadi begang deui. Nah atuhnya mama teh bet nyarek nikah hayang ka Kang Parman, asa teu kaharati. Ongkoh mama teh sok ngejurung-jurung sangkan urang buru-buru boga salaki, tapi ari ngagugu bet jadi kieu buktina. Nyata ce, ayeuna mah urang ingkah we lah perkara mama kari kumaha engke. Piraku deui urang geus kawin nepi ka tega terus nyatru mah. Aya paribasa sagoreng-gorengna oge sato, ka anak mah moal daek ngabinasa. Kumaha carananya? Tanya Den Rukiah. Gampil wae, engke peuting dina waktu keur meujeuhna simpe. Lamun mama atos kulem, nya kitu deui Mang Sogot jeung nu sejena. Henteu engke nya isukan, tapi ari hadena mah engke ce. Jep sakedapan duanana jarempe boh Den Rukiah, boh Den Sutinah pada ngahulang mikir. Kumaha cara nu lantip sangkan maranehna bisa lolos kaluar ti imah bari jeung eueuh nu nganyahoankeun. Leng mani ulang mikirna oge. Kumaha ce? Nya kitu we lah, engke peuting urang ngejat, ayeuna urang beberes heula omat ulah sarenya. Ayeuna oge tos magrib, urang siap-siap we nya. Biasana mama kulem jam 10. Tah jam 12 we urang kaluar teh. Ceuk Den Sutinah bari jung cengkat terus asup ka kamarna dituturkeun ku Den Rukiah pukpok beberes ngaberesan papakean jeung barang-barang sejena. Demi harita Juragan Bratamanggala nuju aya di patengahan. Anjeunna ngahulang dumeh ngarasa bingung ngemutan nu janten putrana. Mang Sogot. Juragan Bratamanggala gegeroan ka Mang Sogot.
Kulanun tembal Mang Sogot nyelengkeng ti tukang telila manehna geus aya di hareup bari pok nanya bari rengkuh hormat. Bade miwarang naon juragan teh? Lain dititah nangeur cai tadi teh. Sumuhun nuju geus asak acan. Nembe teh nuju saheng sun bade ngadamel kopi susu. Biasana kumaha? Jadi kitu Mang teh. Nah kunaon Mang? Tembal juragan Bratamanggala. Sumuhun mangga bade sun. Tembal Mang Sogot terus ka tukang. Telila Mang Sogot geus kahareup deui bari mawa sagelas cai susu. Sok diteundeun luhureun meja manehna ngoloyong deui maksudna rek terus beberes, tapi ku juragan Bratamanggala enggal disauran deui pokna teh. Heula Mang, diukulah di dieu ye. Mangga juragan. Bade aya pikerseun naon deui juragan? Lain, ari ieu jeung tinah araya. Aya sun, tembal Mang Sogot. Keun wae ari aya mah, pangjagakeun we nya. Da eta geuning ayeuna mah katemponna teh teu dae kaluar-luar acan. Sok sieun ngadodoho kalabur deui. Unggal wengi oge ku Mang dijagi, aya tampolana dugi ka enjing deui, Mang teh sare. Danya eta sun, hariwang ku enden. Syukur atuh, ari hidang kitu mah, tembal juragan Bratamanggala bari regot ngaleueut. Waktosna kabujeng see pamiarsa, sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.